Sebab modal pikeun jadi jalma soleh nyata kudu gaduh ilmu. Lain teu meunang sekolah, lain teu meunang nyiar ilmu umum, eta ge hade. Sebab lamun urang hayang dunia eta ge kudu boga ilmu dunia. Ngan lamun teu mah urang boga ilmu pengetahuan ngan ukur pikeun ngurusan dunia eta teu dipake karesep ku Allah Subhanahu wa taala. Cek Kangjeng Rasul, dawuh Rasul Allahu yubghidu ala alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah teresep ka jalma anu hebat ilmu dunyana, malah pangkatna ge dokterandes, profesor, tapi jahilin bil akhirah, manena bodoh dina masalah akhirat. Pinter bahasa Inggrisna tapi tebejus maca Al-Qur'an. Pinter bahasa Arabna tapi teu bisa jeung teu nyaho kana rukun wudu jeung rukun salat. Tah jelema nu kitu anu hanya hebat dina masalah urusan dunia tapi bodoh dina masalah urusan akhirat. Mentak alhamdulillah Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan di samping ilmu agama maka fasilitas untuk menimba ilmu umum pun ada. Makanya sok pondok pesantrenkeun putra putri ibu ka Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan 1, sekolahnya di Hidayatul Ahkam. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilaihi tariqan wa sabila wa ila ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdillah mualliman wa rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu yughdibu ala alimin bidunya wa jahilin bil akhirah wa qala aliyun radhiyallahu an wa karrama wajhah wa qala aliyun radhiyallahu an wa karramallahu wajhah laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tibayun urang sanggakeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatna, mugia dugi ka urang sadayana selaku nu jadi umatna, sekaligus urang diangkeun nu jadi umatna oge malah mandar urang sadayana nampi syafaat di mantenna engkim di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramin, para alimil ulama wal hukama, para masyaikhil kiram, para kiai, para asatid anu kusim kuring dihormati, turanu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus abina wa syaikhinal kiram sekeluarga anu sangat-sangat kusim kuring dihormati tur dicintai, ugi anu ditedar ridho sinarang doana, mugia urang doakeun ku sadayana, guru urang sadayana, mudah-mudahan dipaparinan kegiatan kesehatan panjang yuswa anu barokah. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer anu sami kusim kuring dihormati, mudah-mudahan para pejabat urang sadayana kaing hidayah taufik ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tilap kasadayana para bapak, para ibu, para tamu undangan, wabil khusus para wali-wali murid, santriawan santriawati Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan anu sami kusim kuring dihormati, turun parantos dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Santriin wa santriyat anu sami hadir dina haflah mubarakah anu sami kusim kuring dihormati, mugia anjeun sadayana sing kenging ilmu anu mangfaat barokah. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Ayeuna urang ngariung kumpul di dieu anu kaleresan acara imtihan, maka tasatacana sim kuring ngalajengkeun naon anu aya dina mana. Urang doakeun ku sadayana, mudah-mudahan calon wisudawan wisudawati Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan pamugia kenging ilmu anu mangfaat tur barokah, biasa ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala, nanjerkeun agama Islam, nyebarkeun agama Islam, minimal pikeun wilayah di tempatna masing-masing. Jeung mudah-mudahan santri anu masih kene mukim sadayana santri ti Paliman bae, bilusus santri Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan, mudah-mudahan anjeun dipasian kasabaran katawakalan dina ngalaksanakeun tolab ilmu pikeun milari karidwan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus mudah-mudahan sadayana sing jadikeun ku Allah
jalmi-jalmi anu soleh tur solihah. Sebab teu aya kabungan jeung kabanggaan kanu jadi kolot, kanu jadi orang tua iwal ti gaduh putra anu soleh tur solihah. Leres teu? Bener teu? Cek saha? Cek putra simkuring tadi beurang. Kebanggaan kedua orang tua adalah mempunyai anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ingat wae tadi. Tapi leres pisan sadayana pasti hoyong kenging gaduh putra putri anu soleh tur soleha. Mun kusim kuring ditaros sakirana hayang apakah henteu boga anak anu soleh, hayang apakah henteu gaduh putra anu soleh, hoyong apa henteu gaduh putri anu solehah, hayang apakah henteu urang jadi jelema anu soleh. Kabeh ge pasti lamun ditanya hayang jadi soleh, teu hayang jadi bangkawara. Naon sebabna? Sebab salah satu anu bakal manfaat ka urang sadayana, terutama kalau jadi kolot di mana geus ninggalkeun alam dunia, salah satuna gaduh putra atanapi putri anu soleh tur solehah. Idza mata ibnu adama in qada amalu illa min salazin. Bila mana ke urang maut bakal putus sadena amal urang, terkecuali anu moal bakal putus terus ngalir jeung ngocor sanajan urang parantos ninggalkeun alam dunia maut ngaranna nyaeta 3 perkara. Naon? Hiji sodakoh jariah, kadua nyaeta ilmu anu manfaat, anu katilu ieu nyaeta gaduh putra anu soleh anu senantiasa ngadoakeun kanu jadi kolotna. Terus kumaha lamun eta anak tara ngadoakeun tapi kalakuanna hade, resep kana ibadah, resep kana ngaji, resep kana kukumpulan jeung para alimin ulama, resep ngalaksanakeun ibadah anu sejenna sanajan tanpa ada doa tawasul, bikin anak anu soleh bakal karasa manfaatna kakolotna anu tos teu aya. Naon sebabna? Sebab amalul walad min amalil walid. Sebab amal seorang anak adalah sebagian amal orang tua. Apa sebab? Li annal walid sababun li wujudil walad. Karena adanya orang tua adalah sebab adanya anak. Maka pagawean anak rek bagus rek goreng bakal karasa manfaatna kakolotna anu entos teu aya nu tos maot. Tah ayeuna urang di dia kumpul dina tempat anu pasti dipake karidho ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu ahli-ahli urang, ahli-ahli kubur urang, kerabat urang, lamun urang geus boga indung bapa nu tos teu aya, ayeuna urang keur ngalaksanakeun amal kahadean semodel kieu urang ngarim jeung para alimin ulama bakal ngademukeun tausiah ti guru urang mungkin dipengker. Ieu lamun tiama dibukakeun hijab ka Allah caraang alam kubur ahli-ahli urang bakal karasa ka ditu. Lamun tiama kolot urang masih keneh hirup, anak ngalaksanakeun ibadah, anak ngalaksanakeun ngaji, anak ngalaksanakeun salat, moal waka karasa, tapi tetep pahalana kabagian eta anu jadi kolot. Ngan moal waka karasa, engke karasa nama di ditu. Tapi ka ahli urang anu geus maot eta langsung karasa ka ditu. Lamun hade bakal hade ka dituna caam, lamun teu amal goreng bakal ka dituna pinalang saya. Maka mudah-mudahan
urang kabehan sing dijadikan ku Allah jalmi anu soleh. Hayang teh jadi soleh, hayang teh KBG hayang ngan sing kade bikin jadi jalma soleh teh gampang. Lamun teu bisa urang nolak karena penyakit anu mantak nyababkeun urang jadi teu soleh. Mana salah satuna sok urang tingali keterangan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Saur Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin la saron nasu kulluhum salihin. Cek Sayyidina Ali, lamun tiamat teu aya anu 5 perkara. Eueuh nu 5 perkara nyangkut di jelema. La saron nasu kulluhum salihin, pasti kabeh jelema bakal soleh. Berarti lamun tiama aya jelema teu soleh eta aya sabab musababna nu mantak teu jadi soleh. Sedangkan kabeh manusia hayang jadi soleh. Mana penyakit anu 5 anu mantak nyababkeun jelema jadi bangkawara, jadi jelema teu soleh. Kalau jadi jelema soleh hiji saur Sayyidina Ali, al-qanaatu bil jahli, eta jelema ngalap cukup karena kabodohan. Betah cicing dina kabodohan, najan bodoh terek ngaji, najan bodoh terek masantren. Ta eta salah satu penyakit anu mantak ngahalangan karena jadi soleh. Resep karena bodoh, betah cicing dina kabodohan, teu daek ngaji, teu daek masantren. Mentak untung kacida, untung jasa ibu bapak anu gaduh putra atau nepi putri ayeuna keur nuntut ilmu di pondok pesantren. Mantak lamun dia mah hayang gaduh putra anu soleh, sok berangkatkeun titipkeun ka pondok pesantren. Sebab modal pikeun jadi jalma soleh nyata kudu gaduh ilmu. Lain teu meunang sekolah, lain teu meunang nyiar ilmu umum, eta ge hade. Sebab lamun urang hayang dunia eta ge kudu boga ilmu dunia. Ngan lamun teu mah urang boga ilmu pengetahuan ngan ukur pikeun ngurusan dunia eta teu dipake ka resep ku Allah Subhanahu wa taala. Cek Kanjeng Rasul, dawu Rasul, Allahu yubghidu ala alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah teresep ka jalma anu hebat ilmu dunyana, malah pangkatna ge doktorandes, profesor, tapi jahilin bil akhirah, manehna bodoh dina masalah akhirat. Pinter bahasa Inggrisna tapi teu becus maca Al-Qur'an. Pinter bahasa Arabna tapi teu bisa jeung teu nyaho kana rukun wudu jeung rukun salat. Tah jelema nu kitu anu hanya hebat dina masalah urusan dunia tapi bodoh dina masalah urusan akhirat. Mentak alhamdulillah pondok pesantren Hidayatul Ikhwan di samping ilmu agama maka fasilitas untuk menimba ilmu umum pun ada. Makanya sok pondok pesantrenkeun putra putri ibu ka pondok pesantren Hidayatul Ikhwan 1, sekolahnya di Hidayatul Ahkam. Coba lamun bodoh mah sedengkeun nalika urang ibadah, lamun teu mah teu dibarengan ku ilmu, li annal amal mal jahli kana mayub siduhu aksaro ma'min solhihi. Lamun tiamah urang bodoh ketika ngalaksanakan ibadah
pasti loba acak-acakan daripada bener. Aya dongeng hiji jalma bodoh can pernah ngariung di majelis talim. Hiji waktu manehna milu jeung babaturanana ngaji di majelis talim, ngadenge keterangan seorang kiai bahwa lamun teu mah urang ibadah sakali ibadah bakal dibales pahalana ku Allah 10 kali ibadah. Hiji ibadah 10 kali 10 lipat ganjaran ibadah. Lamun urang maksiat ngan dibales 1 kali kagorengan maksiat. Jadi lamun teu mah urang ibadah saeutik loba pahalana tambah loba ibadahna tambah loba pahala. Manehna baturana salat milu salat. Barang salat batur mah ruku sakali manehna 2 kali. Batur mah sujud 2 kali manehna 3 kali. Beres salat ditanya ku baturana, "Adi sia kunaon? Pan salat sia mah tekos aing. Sia mah ruku 2 kali, pot aku mah. Sujud katapun sia 3 kali. Pan aing geus ngaji." Lamun teh mah urang ibadah tambah loba pahalana. Jadi lamun teh mah dibandingkan salat aing jeung salat sia pasti gedean aing pahalana. Sebab aing mah rukuna 2 kali, sujudna 3 kali. Sia mah ruku sakali, sujud 2 kali, pasti gedean aing pahalana. Gara-gara bodoh. Padahal aturan tidak tuna ngaran ruku 2 kali, ngaran sujud 3 kali. KBG ruku masa kali, sujud 2 kali, terkecuali sholat anu ngalaweung kajen 7 kali sujudna eta masalah ari ku poho. Tamantap salah satu nu bakal ngahalangan jadi jelema soleh teh al-qanaatu bil jahli, resep cicing dina kabodohan. Teu daek ngaji, teu daek masantren. Lah cenah masantren mah geus terlambat. Lah masantren mah izin atuh ngaji saminggu sakali. Tiap-tiap lembur, tiap-tiap kampung ayeuna mah aya majelis taklim. Sanajan saminggu sakali, sanajan saminggu 2 kali, sok hadiran majelis taklim. Kajen teuing urang masih keneh bodoh dina masalah ibadah, tapi lamun urang daek ku kumpulan di majelis taklim, daek urang ngaji sanajan jarang-jarang sebab lamun ko santri mah unggal moal kaburu jeung terlambat cek paribasana, najan urang ibadah masih keneh loba nu salah. Mudah-mudahan kenging hampura ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji al-qanaatu bil jahli, resep cicing dina kabodohan. Kadua anu mantak ngahalangan kana jadi jelema soleh teh al-hirsu ala dunia, resep teuing kana dunia, cinta teuing kana dunia, mangkat poek balik poek waktu salat teu ngaji, ngudag-ngudag dunia, poho ibadah ka Allah, jauh tina kata soleh jelema kitu. Mentak lain urang teu meunang resep kana dunia, lain urang teu meunang boga dunia. Silahkan urang boga dunia sasundul langit, silahkan urang nyiaran dunia sing kaloba, tapi ulah nepikeun hate nyantel kana dunia. Geus bisa tau urang gitu. Boro-boro. Hartina ulah berlebihan teuing urang resep kana dunia. Soalna setiap perkara anu berlebihan eta malikna henteu hade. Desa kumagi bujang resep ka awewe, cinta nak berlebihan, ngomong lagi sampai kieu, hidupku tanpa kamu tidak ada artinya. Hidupku kuserahkan untukmu, jiwaku kuserahkan untukmu. Rosa teuing, pokoknya cintaku kepadamu setinggi langit. Eta ulah leuwihan teuing,
sebab lamun cinta setinggi langit poharating ragagna nyeri mahugi urang loba geus bebeakan mereka kabogoh dan resep kacida cinta jasa akhirna modal bea ari benang ku batur paneta sakitnya di sini mentak lamun cinta cukup cinta ulah pakai cinta kacida jangan terlalu berlebihan karena belum tentu yang kita cintai akan kita miliki. Hirsu ala dunia eta perkara nu kadua mantak ngahalangan ka hiji jalma karena jadi jalma soleh. Anu katilu cek Sayyidina Ali anu mantak kehalangan karena soleh teh arya fil amal lamun ibadah sok hayang kapajah lamun ibadah hayang ka alam maca Quran kuat ngahlil dah hayang ka alam kumitoha sholat lamun gerehe rawatib qobliyah badiah gente lamun rame eta geus kerep kabeh sholatna paling sampurna biasana sholat ngan 5 menit 15 menit karak anggeus ku hayang ka alam ku hayang ka alam riya fil amal segala amal ibadah dilaksanakan hayang dinilai ku manusia tak jelema kos kitu lamun temang ke di akhirat nyangan pahala nanyakan ka Gusti Allah ya Allah mana pahala abdi salat abdi sedekah abdi puasa abdi ngaji abdi mana pan abdi ngarasana rajin keur waktu hirup cek Allah sia ulah menta pahala kai sok penta ka jelema anu dipandang ku sia waktu ngalaksanakeun ibadah sebab sia ibadah lain kena aing tapi hayang kate buku teu jelema sok penta ka manehna bisa teu mereka jaran ka sia eta gara-gara riya bil amal tapi hararese eta ikhlas teh ya Allah sebab ria eta ibarat cenah ge sireum hidung nempel dina batu hidung terus dina tempat anu poek harese dileungitkeunana kumaha cenah lamun urang rek ibadah teu bisa ieu dileungitkeun perasaan hayang di alam kebatur apakah eureuna ulah terus wae ngalaksanakeun salat mah terus wae ngalaksanakeun ngaji mah terus wae puasa mah kajenting masihkeun hayang di alam ku manusia tapi ulah poho urang lobakeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala sugan jeung sugan lila jeung lila mah eta perasaan hate hayang di alam kubatur dilaila bakal leungit hartina bisa karena biasa anu kaopat saur Sayyidina Ali nu ngahalang jelema kane jadi soleh teh anu kaopat asyuhu bil fadli korek kana harta anu leuwih mereka jahe buntut kasirat imah geus lumayan kendaraan geus aya anak pamajikan geus kaparaban aya keneh nu leuwih aya nu musafir ge kadinya diusir lain dibere komo mere sedekah aya harta anu leuwih daek sedekah acan nyaah karena harta anu dimiliki ku manehna leuwih tina kaperluan manehanana eta
salah satu perkara anu matak ngahalangan karena jadi jelema enggeus urang mah ulah teuing cinta karena dunia, cinta sebiasa-biasa aja. Lamun memang urang boga harta leuwih tina kaperluan urang aya nu ngabutuhkeun sok kaluarkeun, sodakohkeun, jariahkeun, sebab harta mah moal bakal dibawa moal bakal dibawa maut. Lamun urang maut nu dibawa ukur amal sorangan, amal sorangan belagus ya amal soleh, kos soleh kabeh teh amal sia, amal sorangan bakal dibawa kurang kalang kubur. Lamun amal sorangan anu goreng milu, anu alus milu, lain amal soleh tapi amal sorangan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Goreng ke katempo goreng, alus ke katempo alus. Jadi nu bakal dibawa kurang amal urang sorang, lain amal lamun amal sol ge soleh maut mau amal saha karun. Anu kalimah hadirin sadayana nu mulia, nu bakal ngahalangan kana jadi jelema soleh teh al-ijab birra'yi, merasa punya saran paling jitu, merasa punya ide paling cemerlang, pemikiran paling hebat. Ketika diajak musyawarah ge teu bisa ngahargaan kana pendapat batur. Sedangkan di mana aya masalah urang kabeh dititah kolot ngalaksanakeun musyawarah. Kangjeng Rasul nyalira lamun teh aya masalah sok musyawarah jeung para sahabatna. Tapi ngahargaan kana pendapat sahabat anu sanes, maka urang oge lamun teh keur ngakeun rapat musyawarah maka hargaan pendapat orang lain. Ulah ngarasa yen ide urang, saran urang paling hebat jeung kudu dipake, masalah pendapat batur teu dipake, eta kos kitu bakal ngahalangan kana jadi jelema mudah-mudahan urang kabehan ka dieu sing dicatat ku Allah jadi golongan jalma anu saleh. Sakitu rupina anu biasa dikenalkeun sim guring mah hanya selingan menunggu guru urang Al Mukarram Ki Haji Asep Dimyati dongkap. Jadi Asep Dimyati can naik wayana Asep Hidayat heula. Lumayan lah sakieunya. Tibatan orang ngalamun loh. Sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.